Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Abniatul masodiri ari ieu eta babuat meretelakeun adeganana pirang-pirang masdar. Fa'alun qiyasu masdaril muadda min disalasatin karodda. Fa'alun ari wazan fa'alun qiyasu masdaril muadda eta qiyasan masdar anu dimuta'addikeun min disalasatin tina anu ngagaduhan tilu aksarana karodda rodda ari contona eta tetep seperti lafaz rodda wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasyalal wa fa'ilal lazimu wa fa'ila jeung ari wazan fa'ila atawa wa fa'ila jeung ari mauzun anu anut kana wazan fa'ila alazimu anu lazim itu fa'ila babuhu eta ari bab masdarna itu wazan fa'ila fa'alun eta wazan fa'alun kaparohin ari contona kaparohin ari contona eta tetep saperti lafad farohin wakajawan jeung saperti farohin bunga wakajawan seng sareng saperti lafad jawan hartosna nyeri hate wakasalalin sareng saperti lapad salalun haratosna kemper wa faulal lazimu misla anda lahu fuulun bitirodin kagoda wa fa'ala jeung ari mauzun anu anut kana wazan fa'ala alazimu anu lazim itu wazan fa'ala misla ada eta seperti misla anda nu tetep mislako anda seperti lafada ko anda lahu eta tetep pikeun itu fa'alal lazim fuulun ari wazan fuulun bitirodin kalawan kalaku kagoda ari contona eta tetep seperti lafad goda malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan fadri au fu'ala malam yakun salagi teu kabuktosan itu fa'alal lazim mustaujiban eta anu nungtut itu fa'alal lazim fi'alan kana wazan kana masdar fi'alan au fa'alanan atawa kana masdar fa'alanan au fu'alan atawa kana masdar fu'alan fadari mangka kudu uninga anjeun kana anu sadayana fa'awalun lidimtina in ka'aba wasani lilladiktado taqalluba fa'awalun mangkari anu awal lidimtina in eta tetep pikeun masdar anu ngagaduhan pikeun ieu masdar imtina ka'aba ri contona eta tetep saperti lafad aba hartosna nolak wasani jeung ari anu kadua lillazi eta tetep pikeun makna masdar iktado nungtut itu allazi taqalluban kana makna taqallub malak lida fu'alun aw li sautin wa syamal sayron wa sautanil fa'ilu kasohal fu'alun ari wazan fu'alun lidza eta tetep pikeun masdar auli sautin lidain eta tetep pikeun masdar anu ngabogaan panyakit auli sautin atau pikeun sora wasyamala sareng ngawengku naon al fa'ilu masdar anu anut kana wazan fa'ilun kasohala ari contona eta tetep kasohala saperti lafaz sohala sora kuda sayron kana lafad sayron wa sautan sareng kana lafad sautan
fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula. Fu'ulatun ari mauzun anu anut kana wazan fu'ulatun ari masdar mauzun anu anut kana wazan fu'ulatun fa'alatun jeung wazan fa'alatun fa'ula ari eta tetep pikeun fiilna lafad fa'ula kasahula ari contona kasahulal amru wa zaidun jazula ari contona eta tetep saperti lafad sahulal amru wa zaidun jazula. Sahula gampang naon al amru urusan wa zaidun bari ari ki Zaid jazula eta anu mulia itu Zaid. Wa ma'ata mukhalifan lima mado fababuhun naqlu kasuhtin warido. Wa ma jeung ari wazan ata datang itu ma mukhalifan bari anu ngabedaan itu ma lima kana wazan atawa lima kana mauzun kana lafad mado parantos kaliwat itu ma pababuhu mangka eta ari babena itu ma annaqlu eta samai kasuhutin warido kasuhutin ari contona eta tetap seperti lafad suhutin bendu warido sareng lafad ridon hartosna rido. Wa ghairu salasatil maqisu masdaruhu kakudisa takdisu. Wa ghairu salasatin sareng ari masdar salianti ieu nu tilu maqisun eta dikiaskeun naon masdaruhu masdarna itu ghairu kakudisa takdisu ari contona eta tetap seperti lapat kudisa takdisu. Kudisa dibersihkeun naon at-takdisu kabersihanana itu kabersihan. Wa zakihi tazkiyatan wa ajmila ijmalaman tajammula tajammala. Wa zakihi tazkiyatan wa zaki sareng kudu ngabersihkeun anjeun hi kana itu takdis tazkiyatan kalawan bersih nyaan wa ajmila jeung kudu gigindingan saleresna anjeun ijmalaman kalawan saperti gigindinganana jalma tajammulan narima gigindingan itu man tajammulan kalawan gigindingan nu sabenerna. Wasta'id isti'adatan summa akim iqomatan wa ghaliban datalazim. Wasta'id jeung kudu menta tulung anjeun isti'adatan kalawan menta tulung sabenerna summa akim sareng kudu negakkeun anjeun iqomatan kalawan negakkeun sabenerna wadza jeung ari ieu wadza ta'u jeung ari ieu ta lazima eta misti itu ta ghaliban bari anu galib. Wa mayalil akhiru mudda waftaha ma kasritil wisani mim maftutiha. Wa mudda jeung kudu manjangkeun anjeun waftaha jeung kudu matahkeun anjeun makana harap yali nyanding kana itu ma naon al akhiru harap anu tungtung maka sritil wisani sarta ngasrohkeun kana anu nyanding kana harap anu kadua mimma halna tetep tina fiil ubtutiha parantos dikawitan itu ma bihamzi waslin kastofa wadum mama yarba umin bi amsali qad dalam lama ubtutiha parantos dikawitan itu ma bihamzi waslin ku hamzah wasol kastofa nu tetep itu hamzi waslin saperti lapad istofa wadumma jeung kudu ngadomahkeun anjeun ma kana harap yarbau anu jadi nomor kaopat itu ma fil amsali fi amsali qad dalam lama dina pirang-pirang contoh qad dalam lama.
fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala waj'al makisan sanian la awwala. Fi'lalun ari mauzun anu anut kana wazan fi'lalun au fa'lalatun atau wazan fa'lalatun li fa'lala eta tetep pikeun masdar anu anut kana wazan fa'lalan. Waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun sanian kana wazan kana anu kadua makisan kana anu dijadikeun kiasan la awwala la ulah ngiaskeun awalan kana anu awal li fa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marra sama'u adalah. Al fi'alu ari masdar anu anut kana wazan fi'alun wal mufa'alatun jeung masdar anu anut kana wazan mufa'alatun li fa'ala eta tetep pikeun wazan fi'il lafad fa'ala. Wa ghairu ma sareng ari salianti itu masdar marro parantos kalangkung itu ma as-sama'u eta ari masdar sama'i adalatun eta balik itu sama'i kana goer. Wa fa'latun limarrotin kajalsah wa fi'latun li hayatin kajilsah. Wa fa'latun jeung ari masdar anut kana wazan fa'latun limarrotin eta tetep pikeun masdar marro kajalsatin ari contona nu tetep itu marro saperti lafaz jalsatun. Wa fi'latun jeung ari masdar anu anut kana wazan fi'latun li hayatin eta tetep pikeun hayat kajil satin nu tetep itu hayatin saperti lafaz jilsatun. Marroh mah adad hayat mah nau. Wa fi ghairi disalasi bital marroh wa syadda fihi hayatun kal khimroh. Wal marrotu sareng ari masdar marroh bitai eta tetep kalawan make ta fi ghairi disalasi dina salianti ieu anu tilu. Wasyadda sareng barantos syad fihi dina itu goer naon hayatun masdar hayat kal khimroti nu tetep itu hayat saperti lafad khimrotun. Cara ditiungan bagian abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulaini wasifatil musyabbihati biha. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.